badan hari loba di parab lauk pangling dina sagede kuntung rokok ayeuna geus sagede kieu kawes badan jair oge sarua baradan ya ari rukun marab pangling lauk teh baradan aduh geus beurang ya kumaha bagian marab lauk engke beurang ayeuna kudu aya keperluan barang mulangna burit ieu lauk lamun beurang teh diparab bakal leutik deui sabab mungkin dina marabna tapi aya jah sugan we benang dicitah titah marab lauk bagian beurang si Opong sahanya Pong si Ompong juga nama tapi di gero-gero teu nembalan biasa nama sok rikat si eta mah sampeurkeun tah ayeuna mah kadaharan wae ogena geus sararese sampe nu aya di lembur bekieun meureun ucing ih urang ge buat we menang buat kalebu atuh dijual mah meureun laku menang duit dari nukin manangan duit aya ge tutut keong keuyeub meureunan deuleun teh atuh ieu mah batu ali tapi dak keong lumayan Hen pasti mana Hen mungkin nyadap po nyadap tawung maksudnya nyadap naeun atuh nyadap omongan batur lah ini mana keunaan pong geus budak leutik tah geula ala tutut tutut mah kudu pake eupan terus dikumahakan mun dialungkeun teh langsung we bututut tidak awas budak ngejo ampun ngajong atuh nang di atuh ieu tutut dibelah kapan tutut deui ba lain eta tidak kuat dikotok tutut nanu bun hayang pidengenan sangun kedina ke cara batur sagala loba nunani ya makanya juga rawat karena Astagfirullahaladzim di geroan tadi berawak-berawak lain sekadenge kapan mesti ukur siwar waduh naon eta teh tutut jeung keong kieu teh jeung keong yang dengan ejo imah ieu entong entog urang dibeuki jeung ieu entog atuh dan kieu malinjang entog we atuh urang ge beuki kumaha meunang buat tonton ngeureunnan dijual pinarieun aya naeun ya di gorowok-gorowok tadi teh jadi pemula tuh pan urang teh keur ngawur di balong katempo aya unggang ongeng ngan teh sidik yeuh banget na buat saha nu onggang-ongeng da urang masuk bingung tangna kataruh urang lain antara bujur jeung banget urang sok bingung ngamakna kitu oge nah mana beungeutna ceuk urang teh eta mah teh geus dibahila na kitu mantak penasaran ngan dina rigi asa si Ompong kita mantak penasaran ari hek teh keur tonggoy bae di dieu
Itu ongko ek hujan meureun teh ciri jadi geblek meureun nya. Ek hujan meureun ongko. Jadi ngageblek meureun dempoana meureun. Madam. Iya. Ampun. Mundur tutut ge mani balaga pisan. Lain balaga daripada mata kacepetan takutannya. Mending keneh aman septik make nu kieu mah. Di bir ben lain Pong ya. Kumaha? Urang teh beneran sama. Mudah-mudahan urang teh kayak usuh. Nah, urang tadi tas ngawur kan di balong. Anu eta itu tuh aya saungan. Nu tonggo anu ladeuna. Pokona mah nu teu ladeuh ge urang. Ngan anu rutin di parab mah nu tonggo. Nya, ka urang teh ieu teh aya perlu. Itu rek aya kumpulan. Nah, sabab kitu meureun nya. Wayahna urang teh arek nitipkeun balong bari jeung kieu. Itu lauk teh Pong. Aradag pokona mah. Tega gitu. Cuang kali itu nya. Cuang ikan. Ieu mah teu bae atuh tuna di dieu. Dituna ieu menang ke balik deui ieu ka dieu meureunnan. Di lalin di dieu. Lila. Komo lila. Geus yuk. Ke eko kocok heula. Ka balong heula. Eko kocok. Sana si eta mah. Sok berehan. Ngalah putut. Balong gede. Wah, ciri. Au, Woi, badak. Mantap halus. Ieu teh ayana rutin dina parab. Di jadwal kitu maksudna. Jadi rutin, lamun ayeuna isuk-isuk kudu rutin isuk-isuk. Lamun ayeuna bagian mara beurang ulah kaliwat peupeujeuh. Kudu pas beurang teh geus diparab. Jadi pertumbuhan anak halus. Gitu. Sagedeung ge dipanen. Tadi nama lauk paingan urang lah ayeuna minggu ieu marab kayak minggu geus menang 3 minggu di parab malah kakak centetnya atuh lauk jadi dinya mah dikeuman hungkul meureun ieu sugan terek beukah kitu leuwih ingat sayu di ngaranna beukahan kumaha tuh dikeum hungkul mah sagala kudu di parab tah urang kudu kieu nya nungguan kieu maksudna baik kitu ieu nya saya titah nungguan di balong di dieu dina pas jam 12 kan bagian marab deui ieu marabkeun ku didinya ieu lauk teh paraban nah di ditu disaung aya ngagoler geus aya sagalana di ditu aya geus kira digolerkeun di ditu geus moal kudu neangan urang mah tinggal wer we gitu tinggal kabalongkeun gitu gampang ayo atuh cuang di ieu lah di dituna disaungna yuk dituduhkeun parabna ka di dieu nya disaung oke da masalah ieu Bang parabna di dieu disaung di jero nya da di sulakan dieu saung ge teu dikunci yang di dieu nya kudu jam sabaraha jam 12 aya ieu di dieu jam di saung nya kadenya kade bisi poho paraban bagian marab lauk beurang aya ieu ompong geus dititip Yo, tugas. Gimana cantik? Tahu. Di jero tadi mah. Di jero nyebut nate. Pas. Bisa letik pajar lah. Ngagoler. Dia uut ya. Oh, ya parabna di jero ngagoler. Lain. Gimana atuh ngagoler teh? Gimana? Hanya kata di dempok tadi di barengan dah. Yuk. Dak kan teh talatahna teh pong kade jam 12 paraban. Geus masalah.
Parah, lah, itu bener iya. Wah, mesti bener. Lah, iya, urut lagi tadi lagi. Dak kudu rutin. Kudu pukuh tempatna. Iya. Aduh. Kop, tah lauk. Bentar galede. Urang ketelatahan kudu nungan maneh. Wah, geus beuh. Isuk-isuk rutin kieu mah marat. Dan aya anak mah beak kamari ku si Ompong, parabna diawulkeun kabeh. Beak enak nama parabna si Ompong. Nah, ayo para butuh di kamari ge sakieu-kieu nah. Nah teu diparabkeun ku si Ompong. Jadi lain. Nah, hapan kita marab lauk. Ban. Anu ngagoler di dieu ka mana ieu eueuh. Nani? Nah, ieu ban ngadon dibalatakeun di balong. Pagawean saha ieu? Astagfirullahaladzim. Aduh, iya, nanaonan teuing. Ban dibalang-balangkeun ka balong, urusan gawe. Tah, teuing. Dar balong batur di babalaan. Barang itu mah jauh deui. Nyokotna. Rasan, ieu aya di lokasi saung balongna Bapak RT Rasta kitu nya anu aya di Blok 1900 meter. Ya, tengah ya. Tapi kan dia mah teu boga huntu atuh ah. Wah, gerak apa muda lo. Mending kalian ngahewat we. Muda apa?